Assalamualaikum. Badak geus Quran sing hade. Asupkeun ka sanubari urang, pelakeun di jero dada, tutupkeun ulah kenakeun robah deui iman ka Allah, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bejakeun ka anak urang sing hade sia. Antara negara urang mah kuari teh dikendalikeun ke Yahudi. Jen teuing teh nu ngendalikeunna Yahudi jeung pemerintah, tapi sia mah sing hade ka anak. Awas sia. Si aya anu nyieun kelenteng, we saya anu nyieun gereja, hiji sia pangeran teh Allah. Mantep. Bah, ai Allah sih di mana? Aing ge can nyaho. Ngan Allah bae pangeran haji sia ka ditu. Ulah nanya ka Abah, ai Abah eta, bukanna Abah mah emang tiba heulana Allah bae. Allah teh di mana tah? Amun aing tanya Allah di mana, aing ge teh nyaho. Atuh Abah teh kunaon? Mantak cak Abah ge ngaji sia ka ditu. Henteu Abah eta nu jelas mah pangeran di mana? Oh, ai pangeran mah teu di mana-mana tapi aya. Garti mah teu di mana-mana aya. Dalilna aya hulu sia. Ye, pan hulu kula mah aya gara-garana aya hulu Abah. Heeh. Tada kos kitu ngaji tauhid masih hade. Gas. Sakabana teh Abah ge teh ngaji dengan syukur datang ka wujud kidamba qaum mukhalafalil hawadits qiyamu binasi wa daniyat qudrat ilmu hayat sama basar kalam dah. Terus kitu kono kudiran muridan dah sia mah kudu rada leuwih masantren sia masantren supaya wauh ka Allah. Abehnya sia lamun nyaho ka Allah tegep ibadah sia jeung engke tegep bersyariat sia. Geus ulah nurutan Abah. Yo ya Abah emang kumaha Abah teu kaburu baheulana jadi hansip. Hansip seumur hirup apa mah jitu urang teh nyaho ka Allah nu disalahkeun sajan urang ke ku Gusti Allah sia teh dibere umur ku aing kunaon atuh teu nyahokeun aing pan aing teh hayang dikanyahokeun Gusti Allah sia tegepan sia rek babarali ka aing mantak ieu uyuhan ieu darek ngaji ku ari geus ieu teh lain urang ieu teh anu ngaji teh digerakkeun ku Allah nu mantak digerakkeun ku Allah aju kahujanan eta teh deuk disalametkeun ku Allah. Janun teh disalametkeun mah atuh mabur ku ari teh ka puncak, ku ari teh ka Bali, ku ari teh ka Karangbolong, ka Singapura. Tah ieu mah deuk disalametkeun. Nu mantak ngaji ge ku ari. Bada nama lain deuk disalametkeun teu garablag duit. Lain teu hayang mobil teu boga, motor teu boga tuh. Nah, eta kos kitu, masyaallah. Tah, geuna nyahoon ka Allah abeh tegep, abeh anak urang sangkilang aya gereja, iya tuh gereja-gereja urang-urang. Andai kata teu bisa dibendung mah, jadi tanda tangani ku bupati jeung ku gubernur mangga teh teuing, tapi nyana urang-urang. Si anak sing hade Abah manggis kolot. Ngaji sia masantren salamatkeun diri sia besi Abah engkeuy-engkeuyan ka sorga jeung Kiai Abah ja Kiai Abah mah lain Kiai Golkar mah ka sorgana ngan rekreasi heula di jahanam sakedeung sih tapi sia mah salametkeun nya sing hade akidah sia titipkeun ka anak tuh khawatir jasa ka hareup zaman urang kamari ieu apa aya ngadenge tahun baruan teu aya. Henteu aya makin ka ditu ieu tahun hareup beuki parah. Baheula apakah daya pernah urang teu nyaetakeun Natal teu aya tah mah orang-orang kota Kristen doang. Apanya orang ka tahun baru teu aya urang, tapi kuari nu paling sedih kurang mah lain urusan tahun baruna. Mun kudu dikanyahokeun mah dibejakeun mah ieu nu careurik. Indungna datang ka imah ceurik, kunaon ceurikna leungit anak kiai cenah. Libikang tala lagi, ikang umur sabaraha tahun bi? 18. Waduh, keur wujudna rangu teh budak. Leungit geus saminggu, datang deui ceurik deui sekitar ieu lah. Sekitar ieu nu emak jeung bapana teh nyahona naon anakna mah nu gaul teh. Masya Allah, nu geus saminggu, nu geus 5 poe, nu geus 3 poe, leungit lain leungit bi. Engke ge datang deui pugu leungit di HP ge cenah teu nyambung-nyambung. Lain leungit bi keur happy. Happy New Year.
Aduh. Keluar beta. Nah, engke beki baby, bila mana anak bibi datang, pariksa naon na? Pariksa coba ge, utuh apa? Serinya na. Emang kumaha kitu ieu lalakonna? Bibi mah atuh hirupna zaman Siti Nur. Kuari mah zaman Siti Hardianti, bi. Alek bibi dicek na ieu na kula mah sedih. Sekitar Cikupa, Belaraja, Sepatan, Pasar Kemis, Gelam, Gembor, Tangerang, Carerik, Indungna jeung bapana ka imah leungit anak lain leungit liburan bi. Panyana macana sapira pabrik sarua bae. Tah ieu pangaruh Yahudi, pangaruh Nasrani. Ieu tahun sakieu, tahun hareup beuki parah. Tahun hareup beuki parah, anak sing hade anak nu meujeunna leutik keneh eta geus terlanjur, geus moal beres bae kajian kumaha. Aya nu datang deui ka imah cerik, encan bisa ditanya limaan awewe kabeh, saurang nu encan bisa opatan can bisa ditanya nu saurang mah geus awewe umur 17, 18 sampai 20. Ieu kunaon ieu taja cenah mararabok. Bikang awewe mabok nu opat masih ngagoler kene ngabudah kene kuari sungut. Masya Allah, ulah diharap tahun harap bakal beki reda mula. Ieu mah salametkeun anak urang we. Kula mah ingis jasa ieu neuleuh ka hareupna masya Allah luar biasa. Mana aya baheula anu liburan, mana aya di kampung urang. Kampung Pasar Kemis, Patan, terus ka ditu siku Pasarang moal aya baheula anu tahun baruan jeung petasan moal tapi saeutik pengaruh Yahudi luar biasa. Kahareupna wallahu alam. Teh ieu mah salametkeun cik kula ge anak, wayahna di lembur urang aya pondok pesantren besimbungeun kanu jauh kadinya titipkeun keun nyahueun ka Allah bahaya jasa kahareup. Bahaya jasa kahareupna di lembur masing-masing wae besi aya pondok pesantren titipkeun kadinya keunakeun ngaji. Ieu mah kahareupna. Baheula mah bobogohan teh kapan aya 15-an deuk nganjang 20-an deuk nganjang teh. Aju nganjang ge di bale bae nyana-nyana nu nganjang sapira awewena ge bari nganyam tudung. Tapi kan aman mana jadi tengah di dinya tuh aman baheula mah. Ya Allah ya Rabbi kabelah dieu nanti kitu mah ngan dianter keneh kabelah dieu mah geus mung dianter kabelah dieu geus main HP terus geus ka dituna ka hareupna wallahu alam. Geus lain beuki bagus ieu mah ngan sakadar amankeun keluarga urang sing hade anak tileleutik keneh lempeng-lempeng tileleutik keneh. Bila perlu jiwiran, bila perlu ku urang rada galakan anak masya Allah kahareupna. Lamun geus cara di Jakarta di Bandung hancurna luar biasa. Pangheulana hancur mah lain Jakarta, Bandung heula hancur mabok, hancur zina, Bandung. Kemudian nomor kedua Jakarta, kuari merabah ka Yogyakarta. Yogyakarta geus hancur. Baheula mah urang Tangerang, Jawa Barat ditipkeun anak kuliah di Yogyakarta aman, disebut lagi kota pelajar. Orang Lampung, orang mana-mana ke Bandung, ka Yogyakarta. Kuari di Yogyakarta geus sarua bae. Perkumpulan mahasiswa mabok jeung zina jeung judi. Geus hese kuari mah. Da ieu calon-calon pemimpin teh nu koskara itu kahareupna. Eta mah urusan gerakna mah hakikatna mah ti Allah. Anak orang sedih amat mun anclub kadinya. Tak amankeun nu bisa diamankeun ti leutik keneh, ieu mah lain bantrak-bantrakeun dan kahareupna. Wa in usira ala annahum Cikangjing cik Gusti Allah wahai Muhammad sampaikan fa in usira maka lamun dikanyahokeun didengokeun dibuktikan terbukti sabada sumpahna manehanana disumpah
dua saksi nu tadi teh anu nyanggakeun harta ka ahli waris ala annahu mastahaqqa isman terbukti horenganna teh ngahakana dosa salah horengan terbukti barang buktina di Mekah aya epala mayujibuhu min hiyanatin yana migawean hiyanat au kidbin atawa bohong pisyahadah model Tamim jeung Ade bian wujida indahuma masalan matuhima bihi aya nu dicurigakeun pengakuan dirina bahwa dirina ibta'ahu mali minal maiti mait awasalahuma bihi atawa mait wasiat ka manehanana tapi eta adalah dicurigakeun kos kitu teh artina teu kuat dasar-dasar hukumna lantaran diketemukan tanda bukti ku pihak keluarga bahwa barang tersebut teh can dijual ku mait atawa aya namangan disumputkeun dijual atawa diwasiatkeun jang manehanana ieu bukti-bukti hukum tersebut teu kuat walaupun sumpah lantaran ayat tanda bukti anu leuwih kuat bandingkeun kekuatan nangke nu mantag fa'akharan yakumani maqamahuma cakang yang Nabi dua orang ti keluarga coba berdiri coba siap untuk supaya memberikan keterangan kemudian siap sumpah apa hente minal ladzina istahaqqa alaihim ti jelema anu nyana ngahak al wasiyata wa hum al warasatu yakni ahli waris al aulayan nu leuwih deukeut dua urang nu leuwih deukeut mun aya anakna mun eueuh dulurna mayit saha di antarana fayuqsimani billah sumpah duanana tampil udah cek anjing Nabi saha nu siap sumpah tampil didinya dua manusia anu dulurna ahli waris nu sangat kuat luar biasa bahkan anu menemukan barang tersebut di Mekah nomor kahiji ialah itu orang tersebut bernama Amrun. Nomor kedua anu siap dulurna hiji deui nangtung sanggeus nangtung menghadap Kangjeng Rasul ditanya ku Kangjeng Rasul pengajuan Anda berdua mendakwa bahwa dua saksi tersebut anu kebenaran di luar agama Islam ku anjeun dianggap lemah saksi tersebut apakah anjeun boga kekuatan muhun Gusti Rasul mana kekuatan anak abdi ka Mekah mawa ieu barang kumaha barang tersebut galigutna ditanya ku abdi ti penjualna ternyata penjualna mengaku bahwa manehanana meuli ti Tamim jeung ti Ade kumaha lamun dihadirkeun Tamim jeung Adena maneh siap sumpah siap panggil Tamim jeung Adena begitu dipanggil Tamim Ade ya Anda kemarin telah bersumpah bahwa Anda tersebut membeli barang tersebut dari mayit yakni budel betul betul tapi ternyata barang tersebut diketemukan di Mekah dan orang yang menjual barang tersebut pengakuannya membeli dari Anda sementara kemarin Anda itu mengaku bahwa Anda ini adalah termasuk salah satu orang yang membeli tanda pembeliannya mana abdi lamun ditanyakeun tanda pembelian mata aya ya Rasulullah naon atuh jadi kekuatan kan abdi siap sumpah ku abdi geus dilaksanakeun nah sumpah tersebut diterima tetapi
data dulu leuwih otentik dari pihak keluarga nyana menemukan satu tulisan-tulisan data-data barang tersebut aya kagetnya na. Emang aya tulisan anak aya coba dibukakan ku Kanjeng Rasul barang tersebut jumlahnya sekian 1, 2, 3 dan ini adalah barang yang satu ini hilang ye tamang geus diwasiatkeun kali ngaco berarti tadi meuli kuari diwasiatkeun berarti teu kuat ya sumpah. Nah ternyata barang tersebut diketemukan di Mekah. Oh di Mekah cak tami mana barangna dikeluarkan ku Kanjeng iyo tarunggul bae duanana ji bisa gampang kayak gitu ya aduh siri toelnya na Tamim jeung ade anyawan urang tapi tetep bae orang berkuat bae tetep bae isi urang iya dong cek Kanjeng Nabi wahai pihak keluarga coba di samping data-data otentik geus aya data lengkap geus aya ditanya pihak itu penjualan ada data penjualan teu aya hanya sekedar saksi doang nyana nyaksikeun bahwa nyana adalah diwasiatan nah mana siap apa henteu saksi siap so la syahadatuna haqqu min syahadatihima demi Allah demi Rasul Allah saksi kaula nyaksikeun bahwa ieu barang tersebut teh milik mayit nu kuari geus jadi milik keluarga jelas-jelasan teu dijual jeung teu diwasiatkeun lantaran aya data-data lengkap taya kami siap sumpah demi Allah demi Rasulullah barang tersebut adalah milik keluarga kami menghelak lamun nyana sampaikan kabrani sumpah kami terpercaya dengan sumpahna lantaran data ieu adalah ceras aya di kami satu data kedua kami siap sumpah dibandingkan ku Kanjeng Nabi antara kedua belah pihak itu lu sumpah doang eueuh data pembelian sedangkan ieu nya daek sumpahnya aya data-data otentik berarti dipertimbangkan ku Kanjeng Nabi leuwih kuat daripada keluarga maka diputus ku Kanjeng Nabi kedudukanana ieu barang teh tetep milik keluarga jeung anjeun kudu mayar ganti terhadap keluarga diputus ku Kanjeng Nabi namun di zaman gua Imam Al-Hajj selesai bae lantaran pintu dapur muka pending heula naik banding pintu dapur can ditutup bisa asup ke pintu dapur ulah waga asup mawana sabaraha heula ternyata mawana leutik ulah waga pending heula aduh tawar di pintu dapur sabaraha hukum teh aku harima aduh tawar daek sakitu menang maneh teh daek eleh teh eta teh di Lampung mah kos kitu naudzubillah min zalik wa min zalik bareng ditanya orenganan di Lampung hasilna orang Tangerang aduh orang diselidik-selidik orang Cikupa ya Allah Gusti Allah kurang mah ulah hese-hese perjalanan persidangan WH jeung Atut suara nu jelas adalah menang WH kemudian kesalahan-kesalahan Atut lebih daripada 20 bakai mencapai 30 ieu mah keur carita kenyataan hukum nu aya di urang perjuangkanlah di bawah naungan para ulama kimuh tadi nu diharepna ulama nu lain ngadoakeun sanajan ku ulama geus pesimis asana moal beres naon sababna lantaran ieu Mahfud MD teh bisa diandalkeun apa henteu hiji-hijina masyarakat jeung bangsa Indonesia sedang memperhatikan seseorang yang bernama Mahfud MD sebab ketegasanna kelantanganana mengbulak balik hukum teh bisa dipercaya
harapan besar bangsa Indonesia, bukan sekedar Banten tapi bangsa Indonesia. Mendambakan kehadiran Mahfud supaya sosok Mahfud eta jadi RI 1 di Indonesia dengan ketegasan anu luar biasa. Sedangkan nyana dicalonkan ku partai Yeni mewakili NU nyana teh. Iyalah harapan bangsa Indonesia. Suara Jawa Timur, suara Jawa Tengah, suara Jawa Barat, suara Banten, suara luar, Padang dan lain sebagainya. Mahfud calon kuat untuk jadi RI 1 di Indonesia. Lantaran ketegasan anak jeung keindahan nyana memutuskan hukum. WH Etut. 1 masih hebat, 2 setengah hebat, 3 tidak hebat, 4 modal. Jadi lain permasalahan Jawa Barat, lain permasalahan Banten, tapi permasalahan anak bangsa Indonesia tidak punya harapan. Bangsa Indonesia nasional. Jadi Banten anu keur boga masalah, tapi mata bangsa Indonesia dari sekian juta ratus juta keur memperhatikan Mahfud MD. Lamun di dia tegas, nyana bakal diangkat ku rakyat untuk menjadi nomor 1 di Indonesia. Begitu tek nilai Jawa Timur geus langsung nyen slogan akan dijual berapakah pud hukum di Jawa Timur. Semarang, di Semarang gambar Mahfud MD, luhurna Mahfud kahandapna burete, leungeunna dikieukeun. Emang kiai ka ditu? Ulah ngomong kiai ka ditu. Dengekeun ku Celestia. Leungeunna dikieukeun, tek di belakangnya aya tulisan di dieu, jual sajalah pud hukum. Dek di Ahmad Yani, lapangan Bandara Ahmad Yani Semarang, gambar Mahfud gede di dinya. Di dieu aya tulisanana, jual berapa hukum pud encan di luar kota. Kunaon eta nu mantak ditulis seperti eta Jawa Timur, Jawa Tengah, lantaran harapan bangsa nyana teh. Seluruh mahasiswa melihat Mahfud kita calonkan, ketika meleset, harapan tidak ada pelecehan anu aya. Tidak akan dilecehkan seorang Mahfud kalau dia tegas menghukumi dengan sejujur-jujurnya. Tapi ternyata apa sih kesalahan? Sabaraha sih kesalahan? Tapi apa pernah diungkit ku Mahfud di meja di Mahkamah Agung? Teu pernah. Dikamanakeun sosok Mahfud. Berarti geus eueuh hiji-hiji acan di Indonesia. Maka harapan, tinggal harapan. Eta hiji-hijina tah anu akan mewakili NU yang akan dipakai oleh partainya Yeni. Sebab kabeh PKB Muhaimin mandul, geus teu bisa ngomong cau. Partaina Demokrat geus kanyahoan kesalahanana diawali ti senturi dan lain sebagainya. Demokrat tinggal Demokrat. Ieu keur carita masyarakat. Golkar dengan Abu Rijalna deuleu lepindo berapa ribu manusia anu menangis, bahkan beberapa kiai anu menangis. Kami mah asal dibuatkan pondok pesantren bae jeung majelis taklimna, apa peduli? Tidak ada kepedulian sama sekali. Nu kitu bakal dijadikan presiden? Dideuleu deui di P3 nyana mangan ngagendutan kopeah doang jeung beuteung. Kemudian atuh kuari di PDI. Aduh geus eueuh harapan geus teu kudu dicaritakeun. Hiji-hijina masyarakat melihat Mahfud tapi dikendalikeun. Ieu teh politik teu karasa ku Mahfud macak presiden sia bakal nu ngalawan aing atawa awal calon anu buatan aing berat sia teh. Panggil digeslekeun ku presiden teu karasa mun nyata tegas kamari harapan bangsa aya. Adapun kalah dan menang eta mah masalah, tapi jang dirina ieu teu karasa presiden jago jasa lantaran suara presiden teh nyahoeun. Mahfud teh orang kuat,
wah iya lamun tanding jeung sahabat asal Mahfud anu menang suara mahasiswa suara masyarakat kiai Mahfud pud mana pud aja presiden kumaha ya carana teu karasa urusan naon Banten kecil tapi sekup nasional nu kudu dideuleu kecil kalah menang masalah leutik tapi justru ti soledad tina masalah leutik kuari jati dirina geus eueuhan ngalamun nya nadi mah waduh aing apud ye waduh untuk nasional geus bisa tarung masyarakat tahu Haju di Surabaya dijieun pelecehan, di Semarang dijieun pelecehan, di Kudus dijieun pelecehan, di Bandung dijieun pelecehan. Tetet nyahueun masyarakat mah sekedar sakitu padahal mah lain. Presiden khawatir ieu naik lantaran aing dek naik deui atau boga calon deui. Ieu keur carita perpolitikan jago jasa presiden urang teh ngagesleukeun jelema dengan hal anu kecil. Mungkin duit mah menang, tapi kapan jang dirina untuk membawa bangsa geus eueuh harapan. Mantep cek ulama tungguan kulang ke boga calon presiden. Kuru. Letih. Tukang ngangon kebo. Ngaji ka mana ngaji? Ieu carita dah, berarti geus eueuh harapan. Hiji tadi lamun kamari tegas kesalahanana dibokrehkeun bahasa mana tah dijelaskeun teh kemudian diputus bukan sekedar menang urusan menang kalah teh mah leutik teh urusanana teh mah urusan leutik tapi untuk dirina naik ke panggung RI 1 dengan mudah. Tah kos kitu perjalanan politik di Indonesia main geus-geuslan mantak politik mah kos kitu teu karasa. Kemudian we hakuari eleh, satu sisi kalah, satu sisi menang. Ngan moal dibejakeun ku kula. Perjalanan teh kos kitu politik mah. Satu sisi di mata masyarakat nyana adalah kalah, menang atut, tapi satu sisi nyana menang. Ngan menangna di mana? We rahasia dong. Jak kemenangan atut ge hatena merindingnya nage moal dibejakeun ku kula. Nah secara politik aya adonan-adonan tersendiri naon dia tadi ge geus dicaritakeun Golkar bersemi kembali bahaya ya itu politik di Indonesia tuh nek ngageuslekeun jelema teh emang kumaha gitu Masya Allah babarieun jasa ku ari kaduhung Mahfud kamari ge aya di pasar Kemis Apud nuantak kukula can ditarima ge ndek datang ka Cilongok nanti dulu sebab naon can dicek kekuatanana ye kuat apa henteu lamun nya geus kuat kamari pintu terbuka untuk datangnya kan ndek datang lantaran nya ndek siap tapi kuari geus tutup 12 kuncina ge harapan tinggal memulai dari cerita perjalanan politik di Indonesia jahat politik teh kos gitu di satu sisi masyarakat mengharapkan satu sisi dibunuh tah pembunuhan teh ieu cerita salah satu nyaritakeun pembunuhan karakter pembunuhan gitu karir dan pembunuhan nah model kos gitu diuntungkan oleh uang tapi karirnya mandek didinya. Berapa orang yang begitu di zaman Soeharto, berapa orang di zaman SBY nu kos kitu. Teu karasa. WH mah diuntungkeun. Sangat untung lamun jelema nyaho ke perjalanan politik, WH tetep jempolna lain hiji 4 jempol. Ngan moal dibejakeun, kewe kanyahoana nengke tenang. Kumaha sih Kiai? Engke. Kecuali dirinya mere sapi ka dieu. Entak cek lagi ya 2 gubernurna, 1 gubernur pilihan rakyat, kedua pilihan MK. Baheula geus dicaritakeun kan. Nah, entak kuari sadajan jadi gubernur ge angan we tetep anu bodoh kiai anu kaatut. Bodona teh membantu bodoh ka hulu-huluna teh mah. Emang kumaha gitu. Di saat seperti eta langsung kiai didanaan ku Golkar titah langsung datang ke KPK
untuk KPK non garang-garangna lain hiji deui sia teh nyong ngarang-ngarangna acan sarua jeung aing deui lah Eta teh datang berduyun-duyun supaya segera atut lantik eta kiai dimodalan supaya atut segera lantik eta kiai teu nyahoeun perjalanan politik rusak eta mah kiai delekeun setahun 2 tahun eueuh naonan eta mah kiai bangpak karunya maksudna karunya jasa lamun nu ngadukung WH mantep eleh teu jadi masalah lawan sababna ditukangeunana emang boga rencana nu luar biasa nu mentak dibunuh WH na padahal demokrat presiden demokrat tapi sanggupnya ngabunuh anakna sorangan pan sagalak-galakna maung tilok ngadahar anak tapi ieu mah pan maung lain naon lain ngadahar anak batak pikir ada apa di balik itu anaknya nyana demokrat WH demokrat tapi tetap ku presiden dikalahkan ini yang harus ada apa di dalamnya politik bakos gitu atuh mentak bari ngisi ngalamun aya naon ieu anak ngadahar bapak ngadahar anak eueuh ti ditu na sagalak-galakna mau ing ngaji ka mana sih sagalak-galakna tilok ngadahar anak tapi anak sorangan dilegleg keke aya naon leungit tilu poe WH pertemuan di mana mau dibejakeun ku kula aya naon dan aya naon oh hitung-hitungan kalkulasina aduh bahaya luar biasa mentak menang nya nama ngan moal dibejakeun rusak di jerona lamun bapak geus bisa ngahalangan anak berarti tidak akan memajukan partainya yang dimajukan sosok-sosok manusia di mana saja ada geus teu etis deui. Nah iyalah kadituna panjang caritana dari masalah cuma sekedar Banten tapi secara nasional Lampung memperhatikan Banten, Medan memperhatikan Banten, masalah nu leutik padahal mah Jawa Tengah memperhatikan Banten, Jawa Timur memperhatikan Banten, sangat diperhatikan bahkan luar negeri memperhatikan. Masalah nu kecil tetapi diperhatikan oleh internasional. Banten lain lalagaan. Masya Allah naon sababna mahfudna anu aya di hati-hati masyarakat hancurkan cek Amerika tuh jadi panjang panjang tuh ceritana nah guys datang kadinya emang aing nu kudu jadi presiden sebenarnya ngan teu boga ijazah aing teh eta ngomong lembur keneh eta mancan ngomong atuh encan ngomong intelek nencan supaya ke hati kurang ketos we teman tuh di mana tuh di mana horengan keur nyaritakeun saksi dunungan syahadatuna haku ngaji kahujanan maki la syahadatuna ahaqqu min syahadatima yakin sumpah kaula leuwih tibatan sumpahna dua sosok manusia wa matadaina jeung kami henteu zalim teu ngaliwat tina aturan haknyaan inna idzal laminaz zalimin kami idzan dina nalika ngaliwat batas atung ke termasuk kana minaz zalimin yakin kagolongkeun jelema anu zalim paralun aya disebutkeun kagolongkeun jelema zalim embung teh teuing mentak diputus ku Kangjeng Nabi sekian data anu asup ka Kangjeng Nabi dari pihak dua sosok manusia anu sumpah awal jeung sosok manusia dari pihak keluarga dijelaskan rincian-rincian anak untuk mana yang lebih kuat ternyata kuatan kene keluarga nu mantak nu dimenangkan pihak keluarga tinggal urang nyaritakeun dongengna nu aya di Bukhari wallahu a'lam bishawab. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tahlilul ladzi utawi kilaiki ku cuti BH. Aduh. Masya Allah. Lain BH talina. Kolot-kolot gebeda. Ya Allah, ya Rabbi, tua keladi. Wala jangan. Bisa? Oh, nanti. Baik. Tos. Tos. Sallu ala tegasanyolat ya kanjeng Nabi alaihi atas Muslim. Rajulan tamyizun li arba'ina utai lapad rajulan iku dari tamyiz kadua lapad arba'ina. Enu mondok mawai ya benar. Nutu mondok menawan tamyiz. Ya tanyahu. Eta nemen tak ditamyizan kunaon. Nyahonya. Antak ke mondok. Jadi ngenahin. La yusykuna billahi syai'a taqrirun ikun tebakan li islamihi magadua islami arba'ina wa bayanun li fadli tauhid lan mertalakan kedua unggul tauhid dengan bahasa la yusykuna billahi syai'an 40 teu nyekutukeun ka Gusti berarti pohara Islamna jeung pohara unggulna tauhid. Illa syafa'ahumullahu fihi ayakubila syafa'atuhum. Tiga seden tarima apa syafa'at arba'in. Ngadaroan 40-an urang na keur dibungkus. Kita lian kenceng nalianana di luhur ngadaroa nu 40-an ahli Allah ngadoa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzlahu cak Allah sadaqta ghafartu qad ghafartu mantap. Tapi lamun anu ngadoana Kiai Golkar la cik Allah kazab. Seri-seri puisi ya Golkar lah. Wala. Insyaallah. Walam yarudahum lan nolak ya Allahum ing arba'ina khaibin halekang tunakabeh mual di rugi-rugi nu 40-an ngadoan. Mentak pohara jasa ahli Allah mengedoa dasa kecap dua kot kecap bakal karasa kumayat bakal cep karasa kumayat Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftina ba'da wa gfir lana wa lahu wa li ikhwanina minah ka urang jing kamar. Wahada gayatul karam lan utawi ikilah ikip kabul kubila tia iku katoging kalomanan minallahil wahidil ahad saking Allah kang tunggal tur kang maha tunggal bahasa wahid jeung bahasa ahad kulugot ma'akur beda bila mendibongkar ku ahli tauhid beda. Aya alam ahadiyah, aya alam wahidiyah, aya Abdurrahman Wahid. Lain deui mantak aya minallahil wahidil ahad. Panjang dongengna aya alam wahid, aya alam ahad, aya alam malakut, aya alam lahut.
kakarak alam lahut telah haju malakut karak alam mulki kuari orang alam SBY ikul hadis utawi kilaiki kupiki hadis utawi kang sewiji ku fadilatu tafsir jamaah halal mayit boleh ngakehaken jamaah ing atas mayit loba nu nyalatin berpengaruh terhadap mayit aya keringanan lantaran moal pati-pati loba nu nyalatin lamun teu bagus aju di jero loba aya jaminan ti Gusti Allah 40 aya wali hiji wali mujbir pasti tegas kitu betul asal anu la yusyrikuna billahi syai'an ya Allah hendak milih-milih engke mun urang geus maot bebeja urang ngahudang heula aing mah hayang disolateun ke ku santri nu lain Golkar aju ngedeng deui urang sakeluarga kieu amat ti mayit oh berarti gregetkeun jasanya ke Golkar gitu teteh dua utawi kang kaping done iku syafaatul mukmin nafi'atun maqbulatun indallah utawi syafaat wong kang mukmin ta iku kang mangfaatkeun tur kang den terima mugo Allah sing percaya bahwa syafaat jelema mukmin teh manfaat tur diterima mugo Allah ya Allah ya Allah Katilu bayanu si'ati rahmatillah utawi kang kaping telu iku mertelakeun jembare rahmat Allah azza wa jalla biqabuli syafaati kalawan den terimanya syafaat nomor katilu pohara berarti rahmat Allah ulah orang kitu putus ku hiji hadis idza matabnu adam in qata'a amalu dipertelakeun ku ulama bahwa idza matabnu adam in qata'a amaluhu eta adalah hadis anu jang dirina medakeun gana golil jang diri putus lantaran geus paot keur carita taksirna siahna saahna ieu adalah tetep aya pangaruh doa-doa nu hirup Muhammadiyah versi PKS yang memberitakeun ka izamat adam geus bae sakikituna bae teu kudu disodakohan teu kudu di doa-doa geus macam geus cukup salateun beres geus bae wahabi teh kos kadari ay ahli sunnah wal jamaah mangabongkar hadis teh hati-hati kok geura ieu mah hadis khos ieu hadis am ieu mah hadis teh panjang caritaanana mantap kurang mah alhamdulillahirabbil alamin panjang menceritakan ieu teh aya bayanu zati rahmatillah azza wa jalla bi qabuli syafaah apana aya hadis bermacam-macam hadis anu nyaritakeun sampaina doa urang sampaina sedekah urang sampaina pitulung urang ka mayit an samurata wallahu a'lam bissawab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال بعض العارفين في هذا المعنى lan ngucap setengah wong kang marifat kabeh ing dalem ikilah makna ngucap ing lafad al-haqqu ta'ala munazzahun 'anil aina utawi hak ta'ala hale mahalur ya hak iku kang den bersihkan saking aina wal jihad lan jihad wal kayf lan kayf wal madah lan madah was surah lan surah wa ma'a dzalik dan semertane mangkono munazzahun 'anil aina
la yakhlu iku ora sepi la yakhlu ora sepi minhu saking Allah apa aina labat aina apa aina wala makan apa ainun wala makanun lan ora apa panggonan wala kamun lan ora apa kam wala kaifa lan ora apa kaifa wala jismun lan ora apa jisim wala jauharun lan ora apa jauhar wala aradun lan ora apa arad li'annahu liluttihi sarin fi kulli syai' kena zatune Allah kena lembute Allah iku kang lumaku ing dalam saban-saban suwiji-wiji wali nuriyatihi lan kena sifat nur Allah zahirun iku kang lahir fi kulli syai'in dalam saban-saban suwiji wali utlaqihi wa ihadatihi mutakayifun bi kulli kayfin ghairu muqayyadin bidzalik dan karena itlaqi Allah lan ngawangkun ya Allah maka iku batnul mutakayifun kang nerima kakayafan kalawan saban-saban kayaf tur ora kang dan qaidan bidzalik kalawan mangkono-mangkono kayaf wa malam yagu gaza lam yashhadu Odeza bawang ikoarana nanyicipi amaniki kilaiki Hada ingi kilaiki Wa malam yagukan odeza bamani ikoarana nyicipi aziman Hada ingi kilaiki mazkur Walam yasadulan warana nyaksani azimanu ingza bahwa amal basir maka itu yaman iku kang buta mata atine mahrumun an musyahadatil haqi ta'ala turkang dan uini saking ningali ing hak ta'ala ale maluhur ya ngadongengkeun ilmu hakikat urangna masih kene ngridit masih kene invest daging masih kene bisa atau nerima sekupi masih kene ngarep-ngarep deui pilkada suganaya roda sekupi dongeng ilmu hakikat kadang-kadang mah jadi mambul teh dongeng madongeng tapi terobah-robah ya awak padahal ngaji mah geus luhur jasa eueuh deui nu pangluhurna ngaji mah kajenteun ka Misra atawa ka ditu ngajina ka Thailand atawa ka ditu ka Australia bari mah aneh mazantren teh ka Amerika mari mah rada bagus bae kadengen nama zantren ka Mekah, ka Madinah, ka Baghdad, serem. Bari mah ka Amerika. Jadi kiai jebolan Amerika. Asana muringkak bulu ngadena gitu. Bulu naon bae. Ya ngaji lain bantrak-bantrakeun dia ngaji. Bu pohara jas. Geus lain nyaritakeun wujud kidam bako mukhalafah lain. Tekad mah dinazamkeun di musala. Wujud kidam bako mukhalafah budak deui. Kolot betul bisa. Budak nu ngana. Wes luhur jasa ieu ge teu kudu dicaritakeun kabeh. Kamari ge sapotong-sapotong bae. Sebab percuma jabalik mah naik motor kreditan. Tuh perobaan gitu. Kakarak nongton bae heulanan. Azal ulah haju anti bae. Aneh jaza ulah aneh. Namun di Jawa Timur tokoh NU asup Muhammadiyah jadi NU. Teu aneh tama sapira urusan puru lain anyar-anyar tama tiba heula. Nauzubillah ku ari mah kiai asup Kristen. Lamun Kristen loba nu asup Islam, kiai asup Kristen.
Nauzubillah min zalik wa min zalik. Kiai kabalinger. Berarti geus boga kan ilmuna boga, tafsir diaji. Bisa gitu hidayah rahasia Allah. Masya Allah, ulah aneh. Kibar siso muridna 500 geus bisa hiber diri nati cengklak. Mantap. Kudu tawadu di hadapan Allah sebab ilmu sebab nganyahokeun Allah malaing ku ilmu. Mun ku ilmu mah tuh acak-acakan. Debat ngandalkeun ilmu mal beres. Ilmu mah terbatas wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Hidayah itu. Hendak lamun lain jeung wali ulah sambarang. Jadi itu naga ngembangkan agama Nabi, Rasul, Nabi, belah dia wali. Dicekel ku lain wali nilai baik. Nilai baik, kajian gue kumage. Kerteger, cet. Orang hanya diojol jeng sebuah kedudukan. Teger, leketai diojol jeng sekuti. Adalah. Lamun lain wali mun masih kene kabita ku pamere kabita ku pangalem moal beres agama ulah kabita ku pamere jeung pangalemna kakarak mantep ieu naon ieu ku ya ba'dul arifin nyarita dina ieu makna ngomentari masalah makna tauhid ilmu ma'rifatullah wa rasuluh ma'rifatullah wa rasulih nugususul ka Gusti Allah dibulak-balik geh pasti ku urang moal kaharti atawa kaharti urang keur ngaji doang balik bae teu kaharti deui berlawanan jeung nafsu. Sedangkan ilmu hakikat mah ngalengitkeun nafsu. 4 perkara nu kudu dileungitkeun. 1 makhluk, 2 dunia, 3 nafsu, 4 setan. Sedangkan nu 4 eta urang gupak di dinya. Lain resep de gupak. Jeung makhluk urang diteleponan jelema teh supaya datang ka dieu urang ngobrol tahun baruan, gupak ngaranna. Dunia gitu kene geus teu kaberih geus teu kahajar ye ku dunia nu aya kredit gupak ngaranna invest gupak ngaranna nafsu ngahayukeun dihayukeun terus ku urang doa ge Allahumma zawijni katilu kaopat setan asal nu tilu aya kendaraan setanana teger nafsu. Nu dicaritakeun ku urang ilmu hakikat. Pugu norekat nage henca. Aju dina norekat nage salah. Manya norekat aju nyekel limbah. Manya norekat aju hayang kedudukan. Manya norekat aju hayang ngagedean warung. Norekat manek ninggalkeun eta. Numantak ku para ulama tarekat Abah Anom salah, lain tarekat nanu salah tindakanana. Kok tarekat emang arah kana dunia, norekat madet tinggalkeun dunia. Kunaon atuh diasup-asupkeun tarekat ku almarhum Mbah Anom, yeuh maneh norekat abeh dagang maju, yeuh maneh norekat abeh kedudukan maju. Kok tarekat sikadinya arahna. Mantak kiai di Garut termasuk guru kula mesem bae termasuk almarhum di dia Aisyah manteu ngan kurang bener anaona tuh itu salah teh di deuleu ku urang wiridanana akur sama sakali eueuh beda silsilahna bener nu salah nanyanana encan datang can usul geus nurun-nurunkeun ilmu tarekat dicaram salah teh dicaram salah ulah nu mantak persyaratanana kudu dipenuhi heula dek nurunkeun tarekat. Ulah ngabahasakeun tarekat serem teuing, jana zikir batu sialah abeh bisa zikir ka Allah. Geus ulah ngabahasakeun tarekat.
lantaran dek ngajauhkeun geus ngajauhan dek ninggalkeun makhluk jeung dunia. Waktu cenah ngajauhan makhluk jeung dunia mah kumapan orang sebagai khalifah syariat bae sia ulah kanorekat. Sok cicing di syariat. Hayu mun dek norekat lain deui geus pagawean. Dek mensucikan batin tazkiyatun nafs. Maksudnya dek naon? Dek ngamurnikeun supaya Al-Qur'an jelas, hadis jelas. Ulah aya intrik-intrik jeung ulah aya muatan-muatan. Supaya lamun nyaritakeun Allah kabayang agungna Allah. Pan urang mah Allahu Akbar nu kabayang sekupi. Allahu Akbar apansa. Allahu Akbar sakedeung deui pilkada mere naon ieu. Allahu Akbar hayang nyieun anu. Allahu Akbar hayang meuli anu. Allah na teu kadeuleu. Bersihan. Mendek jarang jelema na jarang. Ulah sambarangan mikeun ulah. Sakadar berenya hobe aya perjalanan menuju hakikat melalui tarekat ai siap los. Kudu kumaha tuh mondok heula. Bara tahun 20. Sedengkeun kuari geus umur 50 paeh di pondok sia. Oh masalah. Ya Harun Ar-Rasyid ge raja jadi wali, Ibrahim bin Adham teh pengusaha kelas internasional jadi wali. Ih, jara di wali geuningan. Atuh asal siap bae ninggalkeunana secara total. Ya Allah, ya Rabbi, tayeulah ilmu hakikat. Lamun urang nyaritakeun ilmu hakikat sakumaha tadi, halaj teh nyaritakeun anal haq. Kula hak Allah gitu. Dibunuh. Siti Jenar nyaritakeun anallah kuring Allah. Bunuh. Wari lamun aya nu kos kitu bunuh bae. Salah, sasar. Tuh Allah. Sasar berarti. Ya, di jero jubah aing aya Allahan. Pencit. Mafi jubati ilallah pencit jelema anu kos kitu. Salah. Sasar jelema kos kitu. Salah beneran, salah cek syariat, cek hakikat mah perasaanana geus indah, bener. Di akhirat nya pangheulana ka sorga. Nu kamari dipencit halaj bakalna ti heula ka sorga. Sesiti Jenar nu kuari diacak-acak dipencit bakalna ti heula ka sorga. Kok bisa kitu sih? Ahli Allah geus kaparanggih. Tan ahli Allah mah ieu teh jeung anu maot teh kapanggih. Urang mun nyarita kos kitu tah di hareupeun Muhammadiyah ngajebian. Pan ahli Allah mah nyalateun. Allahu Akbar. Eta teh rohna roh nu disalateun ngarendeng jeung urang. Allahu Akbar. Ieu mereka. Atuh urang lamun kapanggih kitu bisa lompat ti heula. Sia kunaon nuturkeun aing atuh. Lompat naon teh Bapak? Encan ka dunia. Sebab orang mah dunia kuntilanak. Jadi dianggap kuntilanak orang. Ahli Allah mah datang kadinya ngalayat kadeuna ku urang biasa bae orangnya nama neuleuh aya rohna di dinya ngobrol suraseri. Nyalateun aya kapanggih dan lain sebagainya. Mantak kadang-kadang manehanana tiba-tiba ka makam diajak ku rohna ka makam. Kaditu udi teu meunang nyaritakeun ieu mah keur nyaritakeun penemuan ahli Allah. Urang lamun kos kitu teu meunang bebeja. Mun bebeja, aduh aing mah tadi ngobrol jeung nu disalateun. Tampiling habat saekeun sa poe. Hah? Goblok sia. Ngobrolnya jin tah mah. Berarti sia jin. Teu meunang. Rahasia-rahasia nu kos karar itu teu meunang. Tuh mantek kaya jelema sana ka Banten di warung bae. Kunaon itu? Eueuh cenah Maulana Hasanuddin. Tampiling. Jelema kos kitu tampiling. Anu aya naon? Aya cenah tukang kopi. Ngopi sia di dinya. Ulah jarah sia di dinya leg-leg teh tukang kopi habak. Kana nganu galis. Ah emang gitu. Sekarang itu. Ali hakikat. Munure jaritakeun hakikat pasti kos kitu bae. Sanajan kuari ge kuari kitu. Urang mun nyarita jeung Maulana jeung Ki Asnawi pasti bakal sarua jeung Ki Halaj. Ngan dirahasiakeun. Urang mun dongeng jeung Syekh Nawawi pasti kitu. Urang nyaritakeun jeung Syekh Abdul Qadir kitu bae.
nyaritakeun jeung para wali sanga kitu. Manunggal hartina ngahiji urang jeung Gusti Allah. Banyak pan urang mah makhluk kitu-kitu bae. Lantaran naon? Geus eueuh deui nu aya iwal ti Allah. Nu kadolo iwal ti Allah, nu kadenge iwal ti Allah. Ngan dirahasiakeun ku nyana kecuali keur pembahasan ngaji ge ulah tarik teuing. Lantaran can kahartieun. Paling ge keur ngaji kitunya. Jadi bae ka imah ngahayal nyana. Cak majikan aku naon kah? Wow. Jadi kieu ieu barang ngaji ka Cilongo ka haji cenah. Jual bae warung ieu. Pake naon kawin deui. Hakikat bahasa. Tapi sebenarnya mun urang nyaritakeun hakikat dina hikam. Asana breh. Jahe. Sebab etalah perasaan dituangkeun ke sebuah tulisan jadi kitab. Didengikeun ku urang nu ngahartikeunana nyaho kana perjalanan. Urang teh tinggal oh iya, mentak haram ngaji hikam mun teu norekat haram. Nek kumaha nyaritakeunana eta mah sebuah perasaan dituangkeun ieu ku ari nu nyaritakeunna encan datang ke perasaan eta sasar ujianan. Sasar mal beres mah. Kos jelema encan ka Mekah nyaritakeun ka Mekah mal beres. Kos jelema can kawin nyaritakeun malam pertama milih atuh. Mal beres kumaha nyaritakeunana naon heula nu diragap. Aduh. Palingnya datang ke hayal kan malam pertama teh pasti gitulah, pasti gitu. Didongengkeun ka batur. Bohong berarti kelas kakap tangga bohong. Tuh, hari nunggeus mah Pak. Mau ditanya teh, saya geus kawinnya. Coba ditakeun. Cek godol. Cukup sama perasaan pribadi bae. Wali eta. Itu penemuan ka mangarana. Masya Allah. Geus datang ke perasaan kos kitu. Ieu ge geus datang ke hakul yakin. Pasti kos kitu sarua ta wali-wali teh. Nu mantak wahdatul wujud teh eta teh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.